Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sadaya jamaah Masjid Al-Hidayah nu sami-sami miharep ridho Allah, sadaya puji milik Allah. Salawat miwasalam mugia urang curah limpahkeun ka junjungan alam yatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raosna ayeuna teh bomo nyamunya raosna ieu mah bari gogolehan ningali sinetron tapi urang mah danu yakin ka Allah kudongkapna urang ti bumi ka majlis taklim ieu, tidongkapna urang ti bumi ka masjid ieu, Allah tos nyayagikeun pahala dihampura dosa urang sadaya. Manintaqalla liyata'allama ilman ghufirallahu ma taqaddama. Bili lepat eta hadis saha jalmi anu mindahkeun anu ngalengkahkeun tah leres lepat saha jalmi anu mindahkeun anu ngalengkahkeun sampeyanana ti bumi ka majlis taklim gufiro qabla ayah tua, maka Allah bakal ngahampura dosa urang sateu acan dongkap ka ieu tempat. Mudah-mudahan dina wangkit ayeuna dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu, dina wangkit ayeuna materi anu tiasa kadugikeun nyaeta fadilah istighfar. Saalit kalimah ieu teh diaos Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dibaca saalit henteu dugi ka samenit mung sabaraha detik, tapi Allah tos maparinan hiji Allah bakal ngahampura kana dosa urang sadaya. Saur Kanjeng Nabi likulli da'in dawaun, setiap panyawat teh aya obatna. Leres teh Ibu? Saumpamina urang ngagaduhan panyawat migren, naon obatna? Aya di warung. Saumpamina urang karaos mules, aya obatna. Cobi taros ka tukang warung, pasti bakal ngawaler meser diapet Ibu, insyaallah moal naon moncor teras. Leres teh Bu? Termasuk urang saumpamina saur Kanjeng Nabi wadawa'ud dunuba al istighfar, obatna sanes kanten dosa urang sadaya kumaos istighfar. Maka Kanjeng Nabi mapanan contoh kangge urang sadaya dina setiap dinten sadinten sawengi 70 kali wangsulan urang naon kinten-kintenna nganinggal contoh ti Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul sok maos 70 kali wangsulan. Saur sapali 100 kali wangsulan. Ih urang mah ningan umatna
anu ngaku salaku umat Kanjeng Nabi dahilap kana sanes kanten aosan istighfar teh Bu. Izin kacida saumpamina urang ninggal Kanjeng Nabi anu dimaksum ku Allah, saumpamina anjeun Muhammad gaduh dosa sateu acana atanapi nu bade dongkap Muhammad ku kaula tos dihampura dosa anjeun. Tapi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadinten sawengi terlepas maos istighfar ka Allah. Izin urang ku Kanjeng Nabi kinten-kintena era urang ku Kanjeng Nabi saumpamina urang janten naon pengikutna Kanjeng Nabi, saumpamina urang sadinten sawengi teu maos istighfar ka Gusti Allah. Izin tah ibu kinten-kintena man istaghfaru ba'da dunubi ghafarallahu lahu fahuwa laha kafaratun. Sahasa jalma nu maos istighfar ba'da milangkah ba'da milampah kadorakaan kamaksiatan nyarioskeun nu sanes nyarioskeun sanes kanten, maka saur Kanjeng Nabi maka anjeun buru-buru nyuhunkeun panghampura pikeun eta jalma atanapi anjeun buru-buru anjeun maos istighfar sabab istighfar teh janten kifarat kana dosa urang sadaya. Ibu neme teh urang nyarioskeun tatanggi hayu urang istighfar. Tah saumpamina kajalmi mah buru-buru ibu teh bari nyuhunkeun panghampunten. Ibu hapunten tabdi abdi dipangaosan dicarioskeun ibu teh ku abdi. Naon kitu Cah Haji? Abdi teh nyarioskeun sinjang ibu pedasoe pas begitu naon bade angkat pas kaleresan katinggal ku abdi lancinganana. Hapunten ibu buru-buru urang teh naon nyuhunkeun panghampunten. Oh sok kitu kinten-kintenna. Bu kahade ieu teh da ibu-ibu matos biasa pangaosan mangan saukur 20 menit tapi nyarioskeun kana kaawonan tatanggi urang meuni langkung ti 2 jam. Nya Bu kinten-kintenna matak buru-buru benten ari sareng ka Allahumma ngan saukur naon ngucapkeun kalimah istighfar sumpon kinten-kintenna. Ternyata kalimah istighfar teh seueur padilahna ibu. Saur Kanjeng Nabi al istighfaru yaqulu dunuba kama ta'kulun narul hatobal yabis. Ari istighfar teh eta ngahakanan kana dosa ngaleburkeun kana dosa cara seuneu ngahakanan kana suluh anu naon anu garing cepet naonana Bu. Seebna di mana urang maos istighfar maka sami sapertos naon seuneu ngahakanan kana suluh anu kitu garingna. Istighfaran ku urang sadaya termasuk saur Kanjeng Nabi di mana anjeun maos istighfar eta teh matak ngajantenkeun balabahna rezeki. Kasratul istighfar tajlibur rizq. Ari maos istighfar teh eta narik kana pirang-pirang rezeki ibu. Iji waktos kadongkapan tamu Syekh Hasan Al-Basri. Tilu tamu ibu kadongkapan kinten-kintenna. Da anjeunna teh imam teras ahli hikmah kadongkapan ku tilu tamu anu benten-benten panyejaan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam.
kaula teh kaleresan dina wangkit ayeuna teu tiasa ngalaksanakeun tani seh. Dasa di dinten abdi teh sok sering ka Serang, sering ka ladang, dina wangkit ayeuna seh teu aya sasasi-sasasi acan, teu aya sadinten-sadinten acan hujan anu lungsur ti langit. Secara otomatis abdi dina wangkit ayeuna teu tiasa ngalaksanakeun kana mata pencaharian abdi seh. Diwaler ku Syekh Hasan Al-Bisri, anjeun seueurkeun maos istighfar. Tuh hiji tah dongkap tamu nu kadua seh abdi mah kinten-kintenna rumah tanggi teh tos lami kinten-kintenna dipaparinan ku Allah istri, dipaparinan abdi saroge, tapi dugi ka wangkit ayeuna abdi teu acan dipaparinan momongan seh. Padahal abdi tos berusaha semaksimal mungkin dongkap ka dokter, tiap mingon abdi naon dongkap ka kesehatan, tiap dinten abdi naon milarian jalmi-jalmi anu pinter, tapi dugi ka wangkit ayeuna seh abdi teu acan dipaparinan momongan. Nyuhunkeun abdi ka Gusti manawi seh tiasa maparinan amalan kangge abdi supados abdi tiasa ngagaduhan murang kali. Saur Syekh waleranana, anjeun seueurkeun maos istighfar ka Allah. Dongkap tamu nu katilu, abdi masih kinten-kintenna sanes bade nyuhunkeun kangge naon sawah ladang supados lungsur cai ti langit. Sanes abdi manyuhunkeun kinten-kintenna dipaparinan ku Allah momongan, dipaparinan ku Allah murang kali da abdi matoskan tenan seh. Tapi dugi ka wangkit ayeuna permasalahan abdi mah dipaparinan ku Allah dina wangkit ayeuna teh bangkrut seh. Perusahaan abdi kinten-kintenna teu tiasa ngahasilkeun. Dina wangkit ayeuna abdi teu tiasa maparinan kanu janten istri seh. Abdi tos baluweung pinuh ku naon kulilitan hutang anu sakieu ageungna. Dongkap ka ditu bingung, dongkap ka dieu bingung, dongkap ka luar abdi bingung, calik di bumi abdi bingung seh. Kedah kumaha abdi gumantung ka Gusti dina wangkit ayeuna. Saur Syekh Hasan Al-Bisri ngadugikeun wa kasratul istighfar, anjeun seueurkeun maos istighfar ka Allah. Dugi ka santrina nyarios saatos tamu nu tilu teh arui Syekh setiap kali anu nyarioskeun ka anjeun Syekh, anu hiji nyarioskeun hoyong lilungsurkeun hujan ku Allah, nu hiji hoyong dipaparinan momongan ku Allah, nu hiji hoyong dipaparin masalah hirup kusabab seueur lilitan hutang anu sakitu ageungna. Anjeun Syekh ngadugikeun mung saukuraneun wa kasratul istighfar, seueurkeun istighfar. Syekh nyarios kasratul istighfar tajlibur rizki. Jalmi anu nyeueurkeun istighfar eta teh bakal narik-narikana rizki. Allah ngadugikeun dina Al-Qur'an surah An-Nur, faqultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum midrara wa yumdibkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Kitu katerangan saur Allah dina Al-Qur'an anaking. Maka anjeun saumpamina hoyong sukses dunia akhirat seueurkeun maos istighfar, di mana anjeun hoyong nyuhunkeun sanes kanten ka Allah solusi dina masalah hirup sareng kahirupan, seueurkeun istighfar. Di mana anjeun hoyong sukses dunia akhirat, anjeun seueurkeun kalimah istighfar.
Sabab istighfar janten magnet rezeki. Ibu di mana warung teu acan pajeng seueurkeun maos istighfar. Ya Bu, di mana ibu seueur masalah seueurkeun maos istighfar. Bili aya dosa anu kinten-kinten teu acan ku urang kahapus. Bili eta dosa nu matak ngahalangan kana dongkapna rezeki urang sadaya. Bu, diwangkit ayeuna komo dina maleman Jumat wangkit ayeuna seueurkeun urang tobat ka Allah ku dawam ngalaksanakeun istighfar. Sabab saur Kanjeng Nabi Ibu, aksiru minal istighfar faman aksaru minhu ja'alallahu lahu man min kulli qaumin wa hammin faruzan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di mana ibu gaduh kabingung, di mana ibu gaduh kasusah, di mana ibu ninggal murang kali sesah, terus dipaparinan sanes kanten nasihat, dipaparinan sanes kanten didikan, bingung ibu teh anu luar biasa, seueurkeun istighfar ka Allah, maka insya Allah Allah bakal maparinan jalana, maka Allah bakal maparinan solusina. Gusti abdi mah hoyong patepang kinten-kinten sareng jalmi anu beunghar di alam dunia maoskeun istighfar, insya Allah sakumaha anu tukang roti anjeunna maos istighfar hoyong patepang sareng Imam Hambal, dugi ka Imam Hambal dongkap ka kampung anjeunna. Nya Bu, maos istighfar di mana bingung caroge kinten-kintena. Gusti abdi teh izin era parada kunu janten ibu tos diwartosan, kunu janten rama tos diwartosan, ku tatanggi menitos dipaparinan wartos, bahkan kunu sanes gentos dipaparinan sehat, tapi nu janten caroge abdi dugi ka wangkit ayeuna teu acan sadar-sadar. Gusti abdi nyuhunkeun dina wangkit ayeuna mugi ya Gusti mapadan hidayah sareng taufik kanu janten caroge abdi supados anjeunna tiasa calik di ieu masjid, anjeunna tiasa ngalaksanakeun berjamaah di ieu masjid, anjeunna tiasa sadar yen urang teh bakal balik mulang ka Gusti anu maha kawasa. Seueurkeun istighfar ku ibu teh ulah naon ceurik bari lihan bari urang teu maos istighfar ka Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Seueurkeun istighfar komo bari husu mah ka Allah, cai cari nakdakna cai suca tina naon tina soca urang ngalemereh kana pipi urang, bari Allah bakal maparinan solusi hirup kangge urang sadaya. Bu, wangkit ayeuna hayu urang dawamkeun istighfar, dawamkeun maos kalimah istighfar supados urang dipaparinan rizki nu teu disangki-sangki sarta urang dipaparinan solusi dina masalah hirup sareng kahirupan. Kahartos kinten-kintenna Bu, alhamdulillah di mana tos kahartos ketos katinggal. Ustad tekeng lami-lami teuing biasana ge jam 7:30 ayeuna tos tabu 8 kirang abdi ngartos. Kumaha Ustad ayeuna teh musim hujan abdi bade dawam Ustad, nu penting mah Ustad ayeuna atosan abdi bade bari nyingkapkeun kapanasaran kanu janten caroge.
Kitu kinten-kintena wartoskeun ku ibu kanu janten caroge akang nembe nampi hadis Kanjeng Nabi wa kasratul istighfar tajlibur rizki. Istighfar teh akang sanes ngan saukur janten kifarat kana dosa urang akang, tapi ternyata istighfar bisa narik, bisa janten magnet karena rizki urang sadaya. Akang diwangkit ayeuna hayu urang dawamkeun istighfar, urang gugah akang dina wangkit ayeuna ngalaksanakeun tahajud bari naon dina pas waktu urang ngantosan subuh urang dawam istighfar ka Allah. Insya Allah Allah nu bakal narik kana rizki urang sadaya. Sakitu ibu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.